main. Ih, Ya udah kalau mau main jangan jauh-jauh. Ya, nanti tante jemput ya. Udah ntar tante jemput. Hati-hati ya. Ya, Iya. salim dulu tante. bah, iya kumaha panen anu dikaler, babenanganana anu 2 hektar. Ya ipanen mah halus neng. Anu 2 hektar teh mana meureunnan 15 ton mah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi emang nanyakeun eta pare yang naon neng? Ya henteu eta soalna duitna saep wae ku budak. Kadang-kadang minta duit, kadang-kadang minta duit. Urang bingung kumaha eta budak teh. Ya budak mah ulin wae duit mah mana dikawinin we ka si Yayen. Iya. Gitu nu daekeun paling si Yayen meureunna neng. Ya ulah atuh. Pasatu. Nya kan nu bener anu kira-kira nu lulusan pesantren. Oh iya. Tuh. Ya eta mah sabodon neng. Ya, sabodon neng eta mah arek dikawinkeun kanu kumaha wae ge nu penting mah kawin. Insyaallah kawin ka domba meureun. Ya budaknya ke mana sih? Oh, wae. Ya, ya budak ieu. Di mana? Oh, gawena molor malu Asal di budak jero teh. sare. Jang. Jang. Ya sih, Bah. Ya ka dia tuh, Jang. Ini hirup teh jadi molor ngan molor unggal poe teh. Ya, hirup mah kudu loba gawe daripada loba cicing mah. Gawe. Ya, kos batur tuh. Gawe zaman ayeuna mah kudu nyogok, Bah. Abah boro-boro rek mau modalan. Mere duit lagi saya teh. Sadek-dek Abah. Kan kamari anu 10 juta ka mana eta? Naon? 10 juta. Heeh. Boro-boro 10 juta. Mau cilok 2 siki kitu mah. Ayo kolot mangan nyogok, we nyogok. Digawe henteu coba kumaha eta? Salahkeun mah lain urang, Bah. Tuh. Nu buka PT na. Yang menang nama siapa dicolok. Ye. Terus minta duit lah. Ngomong dulu ah. Tapi tuh Ya duit mata. Kawin-kawin sia ka ditu. kawin pikiran kawin. Udah sugan bener dikawinkeun mah, Bah. Ya heueuh. Kawin nomoran boga icu abah teh. Gampang kawin mah, Bah. Nu penting mah modal lah heula. Geus minta duit lah. Kumis bisa gede. Aja ngomong ka kumis-kumis. Ya tah mah moal ya. Itu robot dia namanya. Hiji, Ayo. 2, 3, 4, 5, genep, Panu beureman, Bah. 7, Panu beureman. 8. Panu beureman itu, Bah. Ya. Mai mah 10 juta ieu. Mahi. Tah, Buset, apa air beli-beli teuing. ya mahin beli cilok mah eta. Iya nu beureman nu biruan. Ieu mah nu masia. Beren lu kos kieu. Nya eta ge mah itu bambak sepeda atuh. Dasar abaing pelit ah. Mereka anak di bang 2000. Main kana naon mau cilok ge mau main mau naon. Cuma bensin kanan ini. Untung aing motorna motor antik ieu. Ya kalau bagian. Ate ah. Tuh, Bah, kelakuan anak Abah teh kos kitu. Ya emang ada takos gitu eta mah neng. Gitu. Urang pusing, kadang-kadang minta duit. Karena dibereng geus minta deui duit. Jadi bener-bener ge eta masih bahar mah kurang hidang. Kudu kumaha, Kudu Bah? dikawinkeun wae geus. Geus kitu, Bah. Kemana si Ate dia telepon kita tadi tuh diangkat-angkat ya. Mana ijazahnya? Ari atur naon? Tuh, Neng, tuh, gede-gede
JP ya, kedeng di JP ayo loba duit kedeng di ya. Ayo, hajar Ki. Hajar Ki. Neng sih. Ih, da manehna main wae eleh bae oge. Ay, kamu makan jadi eleh. Atuh da eleh bae ari main di modal lama di modal aku ieu teh. Eleh malu main teh. Pusing wae. Ditelepon tara dek diangkat kunaon. Atuh yang keur kagok dah. Atuh padahal mah angkat, Aku mah hese ah. Meski makan jadi eleh we kana. Ini yang modal kemana yang gak skill? Ahli we di modal lama. Sebat. Eta anu anak jelema beunghar teh ya. Oh, anak juragan teh ya eta. Heuh eta. Terus Ya, daek teu aya ngarayu manehna. Heuh. maksudnya jadi kabogohna. Heueuh, pura-pura daek jadi kabogohna. Embung goreng satu gitu. Ajin goreng teh nu penting loba duitna. Jadi kawin. Moal ieu. Terus Daek teu. aing cemburut kan kek. Moal. Anu mau cemburu, nu penting mah menang duit. Heuh, eret duitna doang nya. Naon? Si Udin gimana? Nyao, cenah mah tadi ngomong narik ka warung. Eta sih aku mah jeung si Randi. Si anjing si Randi dulu. Nya bae we ceritakeun ka aing. Kan sia mah juga nu teu percaya teh ka aing kan ngobaturan sia. Nya bae cerita jelema mah lah. Ilok boga ieu bae dipendam sorangan. Di teh hidang sia. Kebiasaan kayak mana yuk? Nyao lah. Terus orang ya di diwa gitu. Kebiasaan nyopet. Oh no. Tuh. Naon? Itu. Tuh. Oh, jalan mana? Hajar. Ayo. Yuk. Yuk. Mana yang mau ngalah? Ini dia. Orang tuh. Nyoba. Mana? Uy. Gagal nggak? Dun. Jangan epe campuran dalan wae maneh. Arek diborongkeun ke ku urang. Ulah kitu nya ke kan deui maneh ulah sokan nyalaan jang kudu batur pasing domelan. Tuh kaya eta mun ngaranna dibawa ke polisi maneh keun urang. Bade kamarana neng? Bade amang kan. Bade amang? Nya. Amang kasaha? Eta biasa karena rencana tadi dina. Oh, kumaha lamun akang amang biasa tuh? Henteu, gitu atuh. Emang gue sih mau apapun. Macana ya? Bere duitku, kalau tibang 2.000 perak. Akhirnya sepeda kempes. Ngomong cuma beunghar, anakmu beunghar. Jajan tibang bere 2.000. Mai kana naon zaman kiwari ya. Kasar. Maneh kunaon? Cenah apa kieu? Tadi cenah kamu narik ke warung. Saya mau tenang gerung. Warung. Cenah orang teh. Apa ada yang ketang ya? Ketang tincung. Bisa kalau tak. Tante, tolongin boy tante. Mama diledekin ya.
Tante. Mereka jahat sama Moy Tante. Aduh, kadituan yok. Udah. Si bungsu. Tulungan, karunya. Hei, Dek. Kunaon? Tulungan. Sendal eta mah sendal lain kadal. Guys, tulungan. Nah, mana manita doang yok. Cekalan. Ayo sok. Yo, Dun. Cepetan, saling cekelan ini mah. Bisa itu. Yo, awas geus mana mah. Hei. Nah. Siap. Ayo sok. Pandin. Yo, siap. Ayo. Tuan. Buset. Si Madun. Dun. Buset. Pesan. Den. Ayo abdi Deden. Deden. Nah, ada ke mana? Arek harepe biasa nongkrong. Iya, daripada mawa eta lalaki kabeh tak kenalkeun awewe geulis. Geuning. Bogoh teh. Atuh bogoh. Kenalan atuh bogoh mah. Aduh. Aya wae. Micing. Bagian aing Saha ngaranna? Oh iya. Bisa. Bahar. Aya waktu teh gedung sore. Naon? Aya waktu teh gedung sore. Waktu. Ayo. Jalan-jalan. Bener ya? Bener. Kunaon sih sia teh jerek teh poho? Karunya. Udah kenapa tanu penyakit ahayan? Bener. Sore ya. Itu. Ayo we. Di sore deh. Mandi heula. Ini cukup mandi geulis ieu. Iya. Geus ayeuna we. Ayeuna. Kajian. Hongse kana mah kabogoh mana eta mah ayeuna mah. Jadian urang. Ayo teh ieu. Ayo. Ayo apa? Cekal. Ya kok. Ayo rek makan tila. Ya kok. Ayo. Buset, deh gitu. Ayo. Ayo. Naon? Hayang beli jam, hayang beli baju. Beli jam. Tibang jam neng imah ge dibelikeun. Bener sih ya. Ayo. Tapi di ditu melina di pasar teh ya. Anu sisi jalan. Heeh. Ayo. Hayang 2. Barasiki. 2. Apa nuhun mah make mah hiji neng kudu dua. Apa jeung poe ieu beda, isukan beda. Oh jadi tiap poe ganti. Heeh, age kudu masih ancis kan neng. Ayo. Kan abogoh lain kan neng. Ya memang bener. Ya tuh heeh. Ayo. Lantu transfer sia. Oh. Naon? Hayang jam. Itu tuh. Jam nu barata itu. Beda-beda ya nu harga itu tuh, artinya masuk gitu ya. Coba teh. Dia sendal nggak? Naon? Naon kok? Mohon. Iya. Tapi hayang 2. Dua. Hiji. Kan ayeuna jeung poe ieu ieu. Kan beda deui. Oh, sok. Bah, lu dari mana, Har? Jalan lah. Naon sih? Sama lu. Naon? Gua mau cerita sama lu, Har. Oh, ya, udah. Di
Itu jamnya ke sana ke eta. Naon ngomong ulah bari ceceklan naon sih. Naon. Pirang dengena meureunnya ti tadi beneran percaya sama gua. Bingung kudu. Lu kan sahabat gua dari kecil, ha. Terus naon hubunganana? Gua sayang sama lu, gua Naon? sayang sama lu, ha. Sia bokok aing. Ya inget, situ babaturan aing ti leutik. Selama ini gua tuh cinta sama lu. Bodo amat. Bodo amat ah. Ayo, Bodo amat ya. percaya sama gue ya. Dengerin gue dulu. Jangan pergi ya. Percaya sama gue. Tuh kenapa ya si Moi pulang main nangis? Nggak biasanya si Moi pulang main nangis. Kenapa lu Moy pulang main nangis? Duduk dulu saya duduk dulu. Kenapa pulang nangis? Kenapa? Si Bahar tante jahat. Terus diapain aja sama si Bahar? Cinta Moy ditolak. Memang kamu suka sama si Bahar? Iya tante. Kurang ajar si Bahar udah nolak ponakan tante. Kata si Bahar, Moy ini cewek cupu. Kurang ajar bener nih si Bahar. Moy mau nggak dibikin makeover sama tante biar cantik? Ya udah bangun, jangan nangis. Sasawau. Momoy. Shit, geli saya nama. Momoy, Iya, gua. mana beda amat, Moy. Ya iya dong. Tante gua yang udah permak gua. Kurang hanjakal, euy, geus nolak maneh. Kurang geus tipu. Bener cak maneh. Udah kalau itu malah gening pengeretan ya. Iya, lu kan nggak percaya sama gua. Udah gua bilangin lu nekat. Lu hampura, Moy. Tapi mana masih kene dae ka urang, Moy. Maaf, ha. Gua mau lanjutin kuliah dulu. Naon? Mau lanjut kuliah dulu. Kuliah. Iya. Urang tinggalkeun. Iya. Maafin gua ya. Moy, Lu hati-hati ya. Moy. Gua pergi ya. Iya beneran, Moy. Moy. Ya ditinggalkeun di wae mah. Aduh, ampun, ya. Ayo ke situ ditinggalkeun, dia ditinggalkeun. Wah. Kunaon anak muda? Aduh, ini pasti masalah cinta ini. Nih anak muda saya kasih tahu, cinta itu memang rahasia. Cinta itu adalah suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Maka berbahagialah kita yang mempunyai cinta, ya. Cinta akan merubah segalanya. Yang biasa jadi luar biasa. Dengan cinta yang gelap akan terasa indah. Dengan cinta yang malas akan menjadi semangat. Yang cinta
lemah akan menjadi kuat. Oke, dengan cinta robah segalanya. Oke, selamat untuk cinta, karena cinta luar biasa.